Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wa amma sunanu sareng anapun ari pirang-pirang pasunatan fatartibu ba'diha mangka eta ari nartibkeun sapalihna itu sunan eta ala ba'din tetep netepan kana sapalihna deui. Kal istiftahi sapertikeun maca doa iftitah wa ta'awudi sareng maca ta'awud wa tartibuha sareng ari nartibkeunana itu sunan alal faraidi kana pirang-pirang fardu kal fatihati sapertikeun maca Fatihah wa surati sareng maca surah eta sartun jadi syarat fil iktidadi dina kaitung-itung biha kalawan itu sunan sunatan kana jadi sunat la fisihati sholati lain dina sahna sholat fa in taroka mangka lamun ninggalkeun ieu jalma tartibal arkani kana nartibkeunana pirang-pirang rukun amdan halna ngahaja-haja bitakdimi ruknin ku ngaheulakeun heula rukun fa'liyin anu bangsa pagawean itu rukun awis salamin atau maca salam kaan raka'a sapertikeun lamun ruku ieu jalma qabla qiraatihi dina samemeh maca Fatihahna ieu jalma aw sajada atau sujud ieu jalma aw salama atau maca salam ieu jalma qabla ruku'ihi dina samemeh rukuna ieu jalma batolat mangka batal naon sholatuhu sholatna ieu jalma aw saha atau poho ieu jalma pama mangka ari perkara fa'ala anu migawe ieu jalma hu kana itu ma ba'da matrukihi dina sabada rukun anu ditinggalkeun ku ieu jalma eta lagun kasia-sia liwukuihi karena tumibana ieu ma fi ghairi mahalihi dina lain tempatna ieu ma pa intada karo mangka lamun inget ieu jalma matrukahu kana rukun anu ditinggalkeun ku ieu jalma qabla fi'li mislihi dina samemeh migawe misilna itu matruk fa'ala mangka migawe ieu jalma hu kana itu matruk wa ila sareng lamun teu intadakaro ajza'a mangka nyukupkeun itu mislu hu ka ieu jalma an matrukihi gaganti tina rukun anu ditinggalkeun ku ieu jalma wa tadarroka sareng nyusulan ieu jalma albaki kana sesana naam leres ajza'a ilam yakun lamun teu kabuktosan naon al mislu misilna pantarna minas sholati anu tetep tina sholat kasujudi tilawati sapertikeun sujud tilawah lam yuzzi mangka teu nyukupkeun itu mislu hu ka ieu jalma palau alima mangka lamun apal ieu jalma fi akhiri sholatihi dina akhir sholatna ieu jalma tarka sajdatin kana ninggalkeun sakali sujud min rokaatin tina rokaat akhiratin anu akhir itu rokaat sajada mangka sujud ieu jalma summa tasahada tuluy tasahud ieu jalma aw min ghairiha atawa tina salianti itu rakaatun akhiratun aw syakka atawa mang ieu jalma lazima mangka misti huka ieu jalma naon rakaatun sarakaat fihi madina itu dua surah dua gambaran aw alima atawa apal ieu jalma fi qiyamis saniyati dina ngadeg rakaat kadua masalan umpamana tarka sajdatin kana ninggalkeun sakali sujud minal ula tina rakaat anu kahiji fa in kana tuluy lamun kabuktosan ieu jalma eta jalasa calik ieu jalma ba'da sajdatihi dina sabada sujudna ieu jalma
Allati anu fa'ala migawe ieu jalma ha kana itu lati sajada mangka sujud ieu jalma min qiyamihi tina ngadegna ieu jalma. Wa ila sareng lamun henteu fa ing kana jalasa ba'da sajdatihi falyajlis mangka kudu calik ieu jalma mutmainnan halna anu tumaninah. Sumayas jud tuluy sujud ieu jalma aw alima atawa apal ieu jalma fi akhiri rubaiyatin dina akhir salat bangsa opat tarka sajdataini kana ninggalkeun dua sujud aw salasin atawa tilu sujud jahala anu bodo ieu jalma mahalal khomsi kana tempat 5 sujud fihima dina itu 2 surah 2 gambaran wajaba mangka wajib non rakaatani 2 rakaat au arba'in atawa ninggalkeun kana 4 sujud jahala anu bodo ieu jalma mahalaha dina tempatna itu arba'in wajaba mangka wajib naon sajdatun sujud summa rakaatani tuluy 2 rakaat au khamsin atawa ninggalkeun kana 5 sujud au sitin atawa ninggalkeun kana 6 sujud jahala anu bodo ieu jalma mahalaha kana tempatna itu khamsin sareng sitin kulunkeun atuh sok pasalasun mangka wajib naon 3 rakaat au sab'in atawa ninggalkeun kana 7 sujud jahala anu bodo ieu jalma mahalaha kana tempatna itu sab'in pasajdatun mangka wajib naon sujud summa salasun tuluy 3 rakaat wa pisamani sajdatin sareng eta tetep dina ninggalkeun 8 pirang-pirang sujud sajdatani ari 2 sujud wasalasun rokaatin sareng 3 pirang-pirang rakaat wa yutasawwaru sareng digambarkeun naon dalika itu tarkus sajdah bitarki tumaninati kuninggalkeun tumaninah dina sujud aw sujudin atawa ninggalkeun sujud ala imamatin luhureun sorban wakal ilmi sareng eta tetep sapertikeun apal bitarki ma kana ninggalkeunana perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma asyaku ari mangmang fihi dina itu ma dzukiro walama parogo sareng samang-samang saparagat musonib minal arkani tina pirang-pirang rukun saroa mangka tumandang ieu musonib bidzikri sunani dina nyaritakeun pirang-pirang pasunatan faqala tuluy ngadauh musonib wasunanuha kana lapadua sunanuha wasunanuha sareng ari pirang-pirang pasunatanana itu maktubah ail maktubati tegesna anu dipardukeun qabla dukhuli dina samemeh asup piha dina itu maktubah ay qabla talabusi tegesna dina samemeh tandang tumandang biha kana itu maktubah eta sayani 2 perkara al awalu ari anu kahijina eta al adzanu adan wa huwa sareng ari itu adan bil mujamati kalawan make dal anu dicecekan hiji lugotan cek lugot eta al i'lamu merenyaho qala ta'ala qala ngadauh Gusti Allah ta'ala wa adina finnasi bil haji wa adin sareng kudu merenya ho anjeun finnasi di manusia bil haji kana haji ay a'lim tegesna kudu merenya ho anjeun hum ka itu nas bihi kana itu haji wasar'an sareng cek sara eta kaulun ucapan mahsusun anu ditangtukeun itu kaul yu'lamu anu dikanyahokeun bihi kalawan itu kaul naon waktu sholati waktuna sholat
al mafrudoti anu dipardukeun itu salat wal aslu sareng ari anu jadi dalilna fihi dina itu adan qoblal ijma'i dina samemeh ijmana ulama eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala wa idza nadaitum ila sholati wa idza nadaitum sareng di mana-mana ngagerokeun aranjeun kabeh ila sholati kana salat wa khobaru sahihaini sareng hadis Imam Bukhari Muslim ida hadorot lapad ida hadorot di mana-mana hadir naon as-sholatu waktu salat fal yu'adzin mangka kudu merenyaho lakum ku aranjeun kabeh saha ahadukum salah sahijina aranjeun kabeh wal ya umma sareng kudu ngimaman kum ka aranjeun kabeh saha akbarukum pangkolotna ti aranjeun kabeh wasani sareng ari anu kaduana eta al iqamatu qomat fil asli dina asalna wasani sareng ari anu kaduana eta al iqamatu qomat fil asli ari lapad iqomah dina asalna eta masdaru aqoma masdarna lapad aqoma wasumia sareng dingarana naon adzikru dzikir al mahsusu anu ditangtukeun itu dzikir bihi ku itu iqomah li annahu karna sanyana ieu jalma eta yukimu ngadegkeun ieu jalma ila sholati kana salat wal adanu wal iqamatu wallahu a'lam bishawab.